Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Anu kahiji aya akidah uluhiyah, nu kadua aya akidah nabawiyah, nu katilu aya akidah sam'iyah. Naon pagojali ari anu disebut akidah uluhiyah? Ari akidah teh perkara anu kudu ditekadkeun. Ari uluhiyah teh ketuhanan. Janten akidah uluhiyah teh adalah perkara anu kudu ditekadkeun, anu aya pertalianana sareng sifat-sifat ketuhanan. Nu kadua aya akidah naon cenah nabawiyah. Naon ari akidah nabawiyah? Ari akidah nabawiyah mah adalah akidah anu bertalian sinareng sifat-sifat kanabian. Itu akidah nabawiyah. Akidah anu bertalian sareng sifat kanabian sareng sifat-sifat para rasul. Eta nu kadua. Nu katilu aya akidah sam'iyah. Naon ari akidah sam'iyah? Ari akidah sam'iyah mah sam'iyah teh kenging nyandak tina lapad sam'un anu hartosna kadangu. Berarti akidah sam'iyah teh adalah akidah anu kudu ditekadkeun, anu pertalianana sareng anu kadangu tina berita-berita anu sumpingna ti Allah sinareng berita anu sumpingna ti Rasul. Itu akidah sam'iyah. Misalkeun Allah ngaberitakeun dina Al-Qur'an. Cek Allah dina Al-Qur'an, wa jannatin arduhas samawati wal ard, yang artinya wajan natin jeung surga. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala dina Al-Qur'an ngaberitakeun naon? Surga. Jannah teh naon? Surga. Cek Allah teh aya surga. Ta itu namina teh berita ti Gusti Allah kadangu ku urang melalui lisan para ulama, melalui lisan para ustad, para ajengan, para kiai. Cek ajengan teh aya surga cek dina Quran tak kitu kan ya. Nah itu surga teh eta teh kalebet akidah sam'iyah. Dina hartos wajib urang sadayana nekadkeun bahwa surga teh aya. Sabab ku Allah dinaonkeun, diberitakeun. Tah samodel kitu. Tuluy cek Allah dina Al-Qur'an, bal huwa Qur'anum Majid. Terus kaditu nate naon? Fi lauhim mahfuz. Aya dina Al-Qur'an fi lauhim mahfuz, dina Loh mahfud. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala ngaberitakeun bahwa aya makhluk Allah, ciptaan Allah
anu namina Loh Mahfud. Maka orang sebagai manusia yang beriman kepadanya wajib nekadkeun bahwa Loh Mahfud teh aya, teu wajib nyaho kumaha bentuk nama. Nu penting cek Allah na Quran teh aya, tekadkeun we aya, kumaha bentukna? Aduh ka kitu we, tong hese-hese teuing lah. Seueur-seueur lah berita ti Allah dina Al-Quran. Begitu pula ada berita yang datang dari Rasul. Sebelum dilanjutkan, perlu diketahui oleh bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang ada di sini bahwa berita teh bahasa Arabna teh khobar. Lamun dina bahasa Indonesia mas sajaba ti berita teh aya deui bahasa Indonesia na teh kabar. Kabar teh kenging nyandak tina lapad khobar anu hartosna naon? Berita. Naon ari anu disebat berita? Mahtamalas sidqo lidatihi jaro bainahumu qadiyatan eta wa khobaro. Naon cenah? Bisa teu Pak? Mahtamalas sidqo lidatihi jaro bainahumu qadiyatan wa khobaro. Nu hartosna berita teh adalah mahtamalas sidqo wal kidba lidatihi, yang artinya yang dinamakan dengan berita adalah sesuatu yang pantas benar oge pantas bohong lamun ningali beritana, ningali dat beritana. Naon cenah berita teh? Sesuatu anu pantas benar. Pantes naon oge? Pantes bohong oge lamun ningali datiah beritana. Lamun ningali datiah berita mah bohong pantes, bener naon? Pantes. Cek ibu teh kieu. Dina bahasa teh sehari-hari teh aya bahasa berita nu sok diucapkeun ku urang teh. Ngaranna khobariyah. Nu kadua aya bahasa insaiyah. Nu katilu aya bahasa istifhamiyah. Kumaha bahasa berita nu sok dilontarkeun ku urang? Cek ibu teh, wah kamari aya kejadian longsor. Eta bahasa naon? Berita. Cike lamun bahasa eta bohong pantes? Pantes. Longsorna teh tebukti nya pantes. Lamun ningali naona datiah beritana. Tapi lamun ningali datiah anu ngaberitakeun eta mah kumaha anu ngaberitakeunana? Berita teh nya lamun berita teh ningali kana datiah beritana eta mah pantes bohong, pantes bener. Tapi lamun berita teh ningali ka anu ngaberitakeunana eta mah kumaha anu ngaberitakeunana? Lamun anu ngaberitakeunana Allah jeung Rasul pasti naon? Bener moal bohong. Laras teh cek Allah teh dina Quran aya surga, aya neraka, aya engke teh tiupan sangsakala, aya kiamat jeung sajabina. Itu Allah nu ngaberitakeunana. Kulantaran ningali ka anu ngaberitakeunana lain ningali kana beritana, ningali ka anu ngaberitakeunana pasti eta mah benerna moal bohong. Matak sok lamun qori geuningan tos ngaos Al-Qur'an sok naon? Shadaqallahul Adim, yang artinya maha benar Allah. Gitu kan? Tuluy lamun aya mubalig macakeun ayat Quran
tuluy maca hadis sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Cek mubalik teh yang artinya maha benar Allah dan maha benar Rasulnya dan seterusnya gitu kan. Janten upami ningali anu ngaberitakeunana nek nu ngaberitakeunana teh Allah jeung Rasulna, maka eta berita teh pasti benerna moal bohongna. Lamun Rasul anu ngaberitakeunana pasti benerna da Rasul mah kasipatan ku sifat sidik. Jeung deui ari Rasul mah tara ngobrol anu teu pararuguh. Beda jeung urang mah ngobrol teh lolobana mah anu teu pararuguh. Ngaranna teh ngobrol lagun. Naon lagun teh? Obrolan anu teu manfaat keur urusan dunia, teu manfaat keur urusan akhirat. Rasul mah tara ngobrol boro-boro ngobrol doraka. Ngobrol anu eueuh manfaatna ogen teu doraka acan ngeun eueuh manfaatna tara Rasul mah. Tina sakecap-sakecapna teh. Sabab saur dina Al-Qur'an wa ma yantiku anil hawa, Rasul mah tara ngucap tina hawa nafsuna, in huwa illa wahyu yuha. Tapi Rasul mah nyarios teh ngucapkeun teh sesuai arahan wahyu ti Allah. Tah urang ogen satiasa-tiasa mah jangan banyak berbicara. Naon margina man kasuro kalamuhu kasuro sakotuhu. Siapa jalma anu seueur ngomongna maka loba kacaletotna, loba bohongna deui engke teh. Matak palyakul khairan aw liyasmut. Sok ngobrol teh sing alus, teu bisa ngobrol alus mah repeh weh. Ngeun lamun bisa ngobrol alus, hek urang teh teu ngobrol, hek ku teu ngobrolna teh kalah ka madarat, maka urang teh disebutna teh setan bisu cenah jeung deui. Urang teh da cenah cek Rasul oge mending keneh repeh daripada ngobrol teu alus mah repeh we urang teh. Hengeun kabina-bina teuing repehna nepi ka kahadean ogen teu dibeja-beja. Repeh we urang. Aya batur hayangeun naon, hayangeun bisa salat, maniat we rep, tak urang teh setan eta teh cenah. Setan bisu namina teh. Jadi aya lah sesuai kan. Henteu serba salah. Nah, hadirin yang berbahagia semua yang ada di sini, aya berita ti Allah sarang berita ti Rasul anu pasti bener. Lamun berita ti abdi mah teu dijamin kebenaranana. Tapi lamun berita ti Allah jeung ti Rasul mah lamun teu percaya teh kalah ka doraka. Naon berita ti Allah sareng ti Rasulna nyaeta tentang kiamat, bahwa kiamat teh sapertos lain sapertos ieu mah hanca mingon kamari pasti kiamat teh bakal naon terjadi. Eta teh tos diberitakeun ku Allah sinareng ku Rasulna, wajib percaya urang teh. Sehingga dina mingon kamari mah dijelaskeun tanda-tanda kecilna kiamat. Maka pada kesempatan kali ini insya Allah sim kuring bade ngajelaskeun tanda-tanda besarna kiamat. Nu mana tanda-tanda besarna kiamat teh aya 10. Hiji, kaluarna Imam Mahdi. Urang sebutan hiji-hiji heula. Hiji naon cenah? Kaluarna Imam tah tos kaluar Imam Mahdi
eta teh tos sumping tanda besarna kiamat. Nu kadua kaluarna Dajjal. Nu katilu lungsurna Nabi Isa. Nabi Isa lungsur tiluhur aya lungsur mah kahanap eta nomor katilu. Nomor kaopat kaluarna Ya'juj jeung Ma'juj. Ya ayana Quran sadayana Ya'juj Ma'juj dina surat Al-Kahfi. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Aya geuningan. Sok ngaos surat Al-Kahfi mah. Nomor kalima tanda besar kiamat teh kaluarna dabah. Dabah teh binatang anu merayap di muka bumi. Berarti ayeuna mah eueuh binatang eta teh can kaluar. Nomor kagenep tanda besarna kiamat teh tulu usamsi mim magribiha. Terbit matahari dari sebelah barat. Nomor ke-7 nyaeta hurujuduhun yamlaul ard. Kaluarna kabut asap anu menyelimuti bumi. Ieu mah sakabeh bumi anu naon teh kakabutan teh henteu di mana teh anu deket pom bensin teh di dinya sok aya kabut wae geuningan. Di Cirapi henteu di Cirapi hungkul. Bari di Cirapi mah isu keneh isu hungkulnya sorena mah henteu. Cirapi pedah aya cai panas sebenarnya eta teh naon nya mah teu aya kabut. Duka naon lah. Nomor ka-8 tanda besarna kiamat teh aya seuneu anu kaluar ti jero pelabuhan kota Aden. Nomor ka-8 leungitna Al-Qur'an jeung ilmu manfaat baik itu tulisanana atawa tina hate-hate manusia. Nomor ka-10 hancurna Ka'bah di tangan-tangan orang Habsyi. Ta eta aya 10 tanda-tanda besarna kiamat teh. Encan aya hiji-hiji acan oge ieu teh. Hoyong engal-engal alim. Alim cenahnya. Bisi hoyong engal-engal boa betah gitu tadi di akhirat mah. Keur ibu-ibu mah. Di dunia ieu mah naon? Dunia mah aya paribasa ad-dunya sijnul mukminin wa jannatul kafirin. Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Walaupun orang kafir teh aya dina kamalaratan cenah di dunia na teh anger weh surgana. Begitu pula walaupun orang-orang beriman teh kacida beungharna di dunia teh tetep weh penjara keur orang mukmin mah dunia teh. Meureunan cacak-cacak beunghar disebut penjara dunia teh. Komo mara maknon lamun dibandingkeun jeung di akhirat berarti kasenangan di dunia teh eueuh bandinganana upami dibandingkeun jeung kasenangan di akhirat. Tah urang terangkeun hiji-hiji. Nu kahiji tanda ageungna kiamat teh kaluar Imam Mahdi. Ieu teh saur Kanjeng Nabi. Ari tadi Kanjeng Nabi teh dijamin berita ti Nabi mah, berita ti Rasul mah naonana? Benerna da kasipatan ku sifat sidik. Jeung deui Kanjeng Nabi mah cek tadi oge lamun ngobrolkeun ngaberitakeun itu adalah berita anu dibimbing ku wahyu obrolanana teh. Berita anu dibimbing ku Gusti Allah. Nu kahiji kaluar Imam Mahdi. Ari Imam Mahdi teh jalmi sanes sasaha pameget anu ageung pengaruhna. Anu mana ieu Imam Mahdi teh turunan Siti Fatimah. Siti Fatimah teh putrina Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Berarti Imam Mahdi teh masih keturunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti Siti Fatimah. Tak ieu teh Imam Mahdi teh jadi pamimpin engkena teh yamlaul ardo kiston wa adlan, jadi pamimpin bari jadi pamimpin teh jadi pamimpin anu adil, keadilanana memenuhi seluruh bumi cenah. Saalam dunya we keadilan Imam Mahdi teh karasa ku saalam dunya cenah. Saterasna eta Imam Mahdi teh kumaha etana cirina, tapi si hoyong terang cirina launuhu launun arabiyun. Imam Mahdi teh kulitna teh seperti kulit orang Arab. Sanes kulit orang seperti orang Sunda, orang Indonesia, tapi warna kulit Imam Mahdi teh kulit orang Arab. Ai orang mah sawo buruknya, sawo mateng cenahnya. Duka kumaha kulit orang Arab teh. Teu apalah bieu mah. Wajismuhu jismun Israiliyun. Sedangkeun dedeganana Imam Mahdi teh seperti dedegan bangsa Israel sana. Jadi dedeganana seperti orang Israel, warna kulitna seperti orang Arab. Dina pipi belah katuhuna aya karang, dina pipi belah katuhuna aya karangan ka'annahu kaukabun duriyun. Eta karang anu aya dina pipi belah katuhuna Imam Mahdi seperti bintang berkilau. Alus berarti karangna teh henteu ngewa. Tak kitu cirina saha cenah? Cirina Imam Mahdi didawuhkeun ku Kanjeng Nabi, la tadhabud dunya, moal leungit dunya teh moal kiamat teh, wala tanqadi moal paragat dunya teh, hatta yamlika rajulun min ahli baiti, sehingga bakal jadi raja hiji lalaki ti turunan kuring cek Rasul teh. Terus yuwatiu ismuhu ismi, nami na eta Imam Mahdi teh sami jeung nami kuring cek Nabi teh. Berarti Imam Mahdi teh nami asli nama Muhammad eta teh. Bahkan cenah nami rama na eta Imam Mahdi ogen sami jeung nami rama kuring cek Nabi Muhammad teh. Berarti rama na eta Imam Mahdi teh nami na teh Abdullah deui sami. Tah eta sekilas info tentang Imam Mahdi. Pokona mah bakal aya we bakal sumping, bakal lahir, maksud keluar teh Imam Mahdi jaga bakal naon, bakal lahir. Duka lami keneh, duka sakedap deui, wallahu a'lam. Eta nomor kahiji. Nu kadua tanda ageungna kiamat teh nyaeta kaluarna saha? Dajjal. Dajjal teh bahasa Arab anu kenging nyandak tina lapad dajlah anu hartosna pendusta. Sabab dajjal mah ngabohong gawena teh engkena teh. Ieu dajjal teh kaluarna teh di akhir zaman. Duka ayeuna teh tos menuju kana akhir zaman teh anu rek kaluar dajjal teh ya, duka masih keneh teu acan zaman ayeuna teh. Wallahu a'lam. Nanaonan eta teh dajjal teh gawena mun geus kaluar teh ibu-ibu bapak-bapak. Gawena teh adalah dajjal teh sebagai ujian ti Gusti Allah bagi hamba-hamba Allah. Jadi Allah teh
nyiptakeun dajjal, ngaluarkeun dajjal teh sebagai ujian kanggo hamba-hamba Allah. Ujian naon? Ujian we. Sabab dajjal teh saurna teh ku Allah dipasihan kemampuan anu aneh-aneh, anu matak teu kaharti ku akal. Jadi dajjal mah dipasihan kemampuan nu aneh ku Allah teh. Da ngaranna ogen sebagai naon? Ujian keur hamba-hamba Allah. Sebagaimana yang kita biasakan sok ngadua geuningan urang teh dina sabada maca atahiyat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa mi fitnatil mahya wal mamati wa mi fitnatil masihid dajjal, yang artinya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ya Allah, abdi nyuhunkeun pangriksa ka Gusti mugi abdi diriksa tina siksa kubur jeung siksa neraka. Wa mi fitnatil mahya wal mamati, mugi Gusti ngariksa ka abdi tina fitnah kehidupan jeung fitnah kematian. Wa mi fitnatil mahya wal mamati wa mi fitnatil masihid dajjal. Bisi ngalaman zaman dajjal urang boh keturunan urang, mugi Gusti abdi bisi ngalaman dajjal atawa turunan-turunan abdi nu bakal ngalaman dajjal sing dijaga tina fitnahna ujian anu dibikeun ku dajjal cenah kitu kan. Nah salat osok diaos doa eta alhamdulillah. Bahkan cenah seueur hamba-hamba Allah anu katipu ku dajjal, kecuali hamba-hamba Allah anu pibagjaeun. Jalma hamba-hamba Allah anu pibagjaeun mah moal mata katipu ku dajjal teh. Sebab dajjal mah lamun kana mega sok ngobrol, "Hei mega, turunkeun hujan." Hujan weh cenah. Tuluy cek dajjal teh, "Hei mega, tahan hujan." Eureun hujan teh. Jadi ku Allah dipasihan naon? Keistimewaan sebagai ujian cek Allah. Teh kade ulah kena dajjal teh bisa kitu, urang teh milu kana komplotan dajjal. Ta eta nu milu kana komplotan dajjal pedah dajjal kitu. Eta teh jalmi anu tertipu ku naon? Ku dajjal saur Allah teh. Lamun eta apukana lamun gaduh kahoyong teh dajjal teh langsung naon? Dicumponan kahoyongna teh. Bahkan cenah seueur hamba Allah anu menganggap Tuhan kasaha teh ka dajjal teh. Sabab zaman engke teh cenah umat muslimin teh dilanda paila, dilanda kapakiran, dilanda paceklik, terjol teh saha? Dajjal menjanjikan kenikmatan, kekayaan. Ta jalmi-jalmi anu teu kiat iman mah kalahkah berlindung ka saha? Ka dajjal ta. Nu kitu saur Allah hamba anu teu lulus uji. Gagal cek Allah teh euy. Game opera meureun lamun dina main game tanya. Saterasna aya ieu cenah. Ciri-ciri dajjal tereh kaluar. Mana ciri-cirina dajjal tereh kaluar? Hiji, qillatul amri bil ma'ruf. Lamun saeutik anu amar ma'ruf. Naon amar ma'ruf teh? Saeutik anu nitahade. Eueuh we anu naon teh? Anu nitahade teh.
merenan sumangga bapak-bapak ayeuna urang angkat ka pangaosan tak eueuh merenan nu kitu teh engke mah. Sumangga ka sadayana bapak-bapak, ibu-ibu, urang garuga, urang netepan subuh, eueuh meureun tah suara-suara kitu teh jigana teh engke mah. Tah lamun geus eueuh nu karitu tereh bijil dajal teh eta teh. Matak sok sing seueur urang teh menyeru-nyerukan nitah kana hade baik itu secara lisan dina sapeker bari kudu mantes anger gitu nya ulah teu pantes nitah hade teh ulah teu pantes gitu. Tuluy dina naon dina media sosial serukan kebaikan teh gitunya semakin banyak anu naon anu nitah kana ma'ruf kana hade maka semakin jauh kana naon teh kana tereh bijil dajal teh. Hiji tah nu kadua ciri tereh bijil dajal teh qillatun nahyi anil munkar saeutik anu nyarek kana kadorakaan. Anu doraka teh diantep we teu dinaon teu dicarek teu dicegah. Aya anu maksiat diantep, aya mun beh dieuna atuh urang boga budak tara salat teu dititah. Lamun boga budak tara nutupan aurat teu dicarek. Itu engke mah bakal kitu sugan ngageunggeureurkeun lamun naon teh lamun budak atawa keluarga urang gawe goreng teh diantep we ku urang teh engke jaga mah meureun kitu tah. Tah lamun tos seueur kajantenan kitu kajantenan goreng kadorkaan teh diararantep maka tereh bijil dajal teh. Kumaha atuh urang tau ai urang mah lamun aya kadorakaan lamun aya kamaksiatan teh kudu naon kudu nyegah sakamampuan kade nyegahna teh sanaon sakamampuan. Dua tanu katilu cirina tereh bijil dajal teh wa kasratu sabkid dimai loba pertumpahan darah seueur anu saling bunuh seueur anu diurang naon teh teka kuping alhamdulillah di negara batur mah di mana di Afrika teh nu harideung geuningan di bantai geuningan cenah maehan jelema teh geus maehan jelema teh seseurian bagja jiga anu atoh lain jiga deui atoh we. Tah upami tos seueur anu saling naon pertumpahan darah teu paruguh bahkan cenah engke mah hal sepele ogen nepi ka terjadi pertumpahan darah pira ogen cenah merebutkeun naon teh segenggam roti kot saling bunuh cenah bakal aya kajantenan kitu cenah engke mah. Naudzubillahi min dalik dalma ngelehan salah saurang pira ge parebut naon roti kos budak leutik wae atuh kot nepi ka naon saling bunuh bari lain budak leutik eta teh jelema nu gede jaga wacana budak leutik onaman dengan budak abi ogen nu ka 2 jeung nu ka 3 atawa nu ka 3 jeung nu ka 4 sok pasea parebut susu geuningan. Da budak leutik ngaranna ogen nu abi eta teh cenah kitu. Bari henteu silih bunuh henteu silih tumpahkeun darah dan nyeri meremung gitu nya tah engke mah cenah bakal kajantenan kitu hal sepele ogen bakal terjadi pertumpahan darah. Anu salajeng nama tanda tereh bijil dajal teh rukunul ulama ilad dulamati condongna para ulama kana berbuat dolim. Ongko ulama tapi naon berbuat dolim teh nenden hiji perkara lain dina tempatna dolim
lamun cek sara nenden perkara lain dina tempat nate lamun cek tidak sesuai dengan aturan sara berarti maksiat teh ya. Eta tah seueur ulama cenah anu condong kana berbuat dolim. Nu salajengna tanda-tanda tereh kaluarna dajjal teh wat taroddudu ila abwabil muluk. Seueur para ulama anu bulak-balik kana pintu kerajaan. Padahal mah tidak ada kepentingan untuk agama. Ongkoh naon? Ulama biasa nagen lain biasana. Ulama mah tupoksi nage tugas pokok jeung fungsina oge adalah memimpin umat untuk dibawa ke ajaran yang benarnya eta ajaran agama Islam. Kumaha ieu mah ulama teh loba bolak-balik cenah ka mana? Karena pintu kerajaan lain urusan agama nu dibelana teh duka urusan naon gitu. Ta eta teh upami ulama tos kararitu tereh cenah bijilna dajjal teh. Tapi lamun eta ulama teh tarodud ila abwabil mulukna teh atawa nya naik kana kepemerintahan teh untuk membela kepentingan agama mah teu naon. Dari agama teh moal adinu wal mulku cenah tau amani ari agama jeung kerajaan jeung kepemerintahan itu adalah kembar duanana ogen. Tak ieu mah ulama eta mah anu matak tereh bijil dajjal mah ulama anu hayo we meureun hayo we ka gebu meureun ka gedung bupati. Naon nu dibelana teh? Lain ngabela agama. Duka naon nu dibelana teh teu paruguh da. Hayo we meureunnan ka KDM, ka Prabowo meureun zaman ayeuna mah. Tapi naon matak ngadeuketan KDM jeung Prabowo teh untuk kepentingan agama sanes. Duka kepentingan naon? Tak lamun tos kitu seueur nu kitu cenah tereh bijilna dajjal teh. Tah sakitu we neme dua anu tiasa